Mitra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberapa Mangjaya sabada namatkeun dongeng nuti payun ayeuna bade neraskeun hanca dongeng bade ngabantun carios enggal. Ieu dongeng para mitra judulna Tarung Parebut Gelung. Terus ngawitan tarung urusan gelung. Ieu mah tos kaga marwah kanu kieu cenah caritana para wargi. Namun sok sanos kitu dina bulat beulitna mah panjenengan para mitra teh acan tiasa nyawang kumaha bulat beulitna dina ngeuning Tarung Parebut Gelung ieu. Ieu dongeng yasana watatang atuh para wargi sadaya ieu dongeng kahaturkeun etang-etang hiburan pang beberamana kasuberi kaum dangu Mangjaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung yasana watatang dina bagian kahiji. Para mitra kaum dangu memang pantes para rantes sieup kaayaan di pakampungan nu lemburna ting areun celok patarenggan aya nu di lebak aya nu di pasir samalah aya nu mencil jauh ti batur disebut ngababakan ukur aya imah tilu suhunan bari teu keung-keungeun nying hareupan mangsana peuting mangkaning nampe kawalungan sora domba ting berele ayam cangeh gardi sadahawar-hawar dina rungkun anu suni geus puguh para mitra sadaya ayam jago biasa kongkrongok patema lanjeng pada baturna palamat-lamat harita teh malah sora pepengeng jeung turaes beleger manuk ungkut-ungkut siga anu ngalulungkut haseup ti unggah suhunan ngeluun kaluar tina sela-sela kenteng teu beda ti haseup durukan kalan-kalan kadenge sora budak ceurik ngadingdiut duka teuing keur aya nu karasa dina awakna duka teuing rungsing aya kahayang nu teu kadununan ku kolotna nyedek kaburitnakeun hate asa kalelar ngadenge sora heula ngaglik di barungku sora tonggeret meuni matak ting seredet kana hate rusras ka alam nu katukang manuk raricit bari ting keleber dina dahan kai anu laluhur angin leutik ngadalingding ngoyageun sagala dangdaunan nu aya di sabudeur eta tempat nu katelah lembur pasir jame dumeh di dinya loba tangkal jame pucuk daun awi jeung daun kalapa ting arulang katebak ku hilibirna angin lamun ditelek-telek ti kajauhan teu beda ti jalma gugupai rek paturai sakabeh rayat-rayat nu aya di lemur pasir jambe loba nu ngangluh loba nu dirobeda ku kahariwang jeung kapaur sabab hate teu tenang loba diganggu ku jalma-jalma jarahat nu disebut begal atawa rampung munjawan kiwarima disebutna teh garong hari katamah-tamah sabulan nu kaliwat kungsi kajadian ribut gede loba imah rayat diduruk kitu deui barang-barangna dirurun atuh teu matak aneh lamun segerayat nyanangan kasusah samalah aya leuwih anu susah tina alatan anakna leungit mangkaning budak parawan keneh sajabat ti kitu imahna tempat dempak harita teh diduruk ku jelema jahat antatu nepi ka ayeuna indung bapana beurang peuting mikiran bae nu jadi anak dua insan nu kaleungitan ku anakna tayalian salaki nu katelah mangsah di salakina atuh kat pamajikanana katelah bitia unga poe gawena ting hariweuh matak mangkalumankeun salakina ngabetem pamajikanana balem sigana teh hoream ngomong-ngomong acan rajeun aya nu nyarita salah saurang sok jadi kapapanjangan pasea tina alatan nu jadi anak eueuh sakapeung boga sangkaan anakna korban kabeulem waktu imahna duru sakapeung nyangka dibawa kabur ku nu jahat ongkohan waktu aya kajadian anakna nu katelah nyidarsi tengah hiji jeung indung bapa manehna misah sabab geus dibere imah ku bapana hari katamah-tamah peuting harita nyidarsih ngampihan tilu urang budak bujang tayalian babaturan anu ti leutik ti keur leutik keneh dina hiji poe bitiah gawena melenguk bae dina golodog jeung mapantos maneh abong kena hirup saumur-umur di kampung make samping jangkung gelung jucu harita para mitra sedang awak dibubuligir ukur make kutang kitu ge palebah tonggongna geus raranjah sagebraheun pisan ret mangsah di ngareret ka pamajikanana harita teh para mitra malah disusul ku renghapna narik napas panjang semu seunggal ningali nu jadi pamajikan gawena ulang jentul ari katamah-tamah juwet hate sigana keur bitiah mah bororaah ngurus anak nu disebut ngurus awak nu disebut bersih jeung ngaluis kawasasari
Dahar ge lamun teu dipaksa-paksa teuing mah kudu jadi salaki geus suda kana dahar. Geus puguh ngalaksanakeun kewajiban kasuka mah eueuh ingetan kana kitu. Tampolana waktu sare sok patukang tonggong. Ngadu bobokong kadang-kadang keur bitiah madur bedug magrib ge. Geus ngarengko di kamar, pendekna matakna jauhkeun kasuka nu jadi salaki. Lamun seug di salaki kitu-kitu bae mah komo bari ngora keneh piraku we teu neangan deui awewe nu bisa nyenangkeun kana hate. Ngan bubuhan mangsah di maboga dadasar jeung ngarumasakeun geus nyadak ka aki-aki. Ari katamah-tamah ngarumasakeun jalma tahapan leutik, bari teu boga pakasaban nu matuh lintang ti buburuh macul sagawe-gawe di kampung. Atuh ku ayana kitu ningali pamajikan eueuh pisan kaberagan, pok mangsah di nyarita bari ngarongkong dompet bako nu geus rada lepet kurang eusi. Tiah, cing atuh eureunan kana ngumbar lamunan teh ulang jentul teh. Ulah tuluy-tuluyan bae barina oge. Ulah ngalamun ngalaulah, ulah ngaluman ngalamun kitu maneh teh ye. Dideuleu-deuleu maneh teh sirikna beurang peuting gawe teh ulang jentul. Kumaneuar ngabeungharan ku kasusah. Batur ge aya nu susah leuwih ti urang teu kitu-kitu teuing samodel maneh. Akhirna jadi salaki mangkalumankeun. Matak jadi pugag kana kalakuan teh. Rek init-initan balang siar jadi sumingki da kapegat ku polah maneh wae kitu. Kumaha lamun seug maneh brek gering, saha nu susahna, saha nu ngarasakeunana panyakit cing. Na kasusah atawa kabingung bisa lipur ku jalan ulang jentul. Moal bisa lipur ku jalan kitu da puguh nama-nama juwet kana hate. Ta dengekeun deui da babengok doma meuni beberelean wae matak nama-nama ngajengkelkeun hate. Cing pangmerekeun rajukut ka ditu ngarah jempe barina oge. Cik mangsah di tuluy nitah maraban doma. Tunge ka ditu paraban ku sorangan barina oge lah. Kuring mah barorah ngurus sasato mikiran perkara nu jadi anak can lipur-lipur. Teu kitu jualan atuh kabeh lah kelenci jeung kelencina kabeh. Kakat kukut ge naon ari matak namah-namah kapusing mah. Ning hareupan peuting asa sumingki, ning hareupan beurang asa beuki seunga. Kahariwang jeung kamalang kanu jadi anak teu boleh ngenat. Boga anak hiji-hijina ge. Geus eueuh deui, kieu teh mah ponok umur puguh deui atuh sakalian. Cek bitiah siga nu aral bari berbaya cimatana ngalemereh mapai pipi. Samalah tuluy ngabalieur. Astagfirullahalazim. Nah ngomong teh katalanyuran teuing tiah. Kawas nu teu boga kaimanan, kawas boga rasa aral subaha. Na ponok jeung panjang umur beunang dipikayang ku manusia. Soal umur mah angin pangeran anu ngatur. Dideuleu-deuleu teh siga nu ponok pangharepana kara ari maneh. Lain heug sumerah kanu maha kawasa. Cek mangsah di rada keheul bari mencerong kana beungeut pamajikanana. Da nya sanyana leuwih hade ponok umur we tibatan kieu-kieu teuing mah. Bingung eueuh tungtungna, susah eueuh sudana. Katamah nu jadi anak teu puguh raratanana. Disebutkeun hilang kudu aya banusanana, disebutkeun hirup kudu aya jirimna. Keuna anjeun mah teu ngarasa melang da teu ciri-ciri sedih atuh ku perkara anak eueuh teh. Sabab anjeun mah teu ngarasakeun ngaheujeunkeun sirah budak. Temal bitiah tuluy inghak-inghakan ceuri. Beuki lila asa beuki nyeri ku eueuhna nu jadi anak nungan hiji-hijina. Ieu tiah, memang bener akang teu ngabere gejelkeun teh mah. Tapi dina urusan kanyaah jeung kaberat mah kanu jadi anak eueuh bedana, bising teu nyaho madeuleu. Jeung saha manusana nu teu nyaah ka anak, tong boroning manusa, satoge ka anak mah nyaaheun. Ayeuna anak urang bari ngan hiji-hijina eueuh adalah di kumaha. Diteteangan ka ditu ka dieu ge samalah dipangatangankeun kanu bisa. Dipatangankeun kanu bisa waleh we teu kapanggih raratan-raratanana acan. Bari eueuhna teh walau alam hilang, wa kaduruk atuh. Walau alam dibawa ku babaturan si Nyai ngadon ngenong peuting harita. Jadi yakin kasebut manusia mah teu bisa nangtukeun datangna kamusibatan. Teu bisa nolak kana takdir. Takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar papasten Gusti Yang Widi. Tong boroning diri batur sanajan takdir urang ge teu nyaho. Anu matak meungeus montong dipake pikir teuing. Sinyaah ka diri sorangan. Cenah eta lamun nya teh anak urang hilang kaduruk dalah dikumaha pokona masing ditarima iman Islamna. Dihampura tina sagala dosa perdosaanana. Kalawan aya disagedengeun Allah Subhanahu wa taala.
Atuh dibawaku babaturan anak teu naon pokona masing aya dina kasalamatan da awal akhir ge piraku teu tepung deui jeung urang lamun pada panjang umur teh mah budak teh ya santeuna bakal neangan kokocoranana ongkohan lamun rek hamanyangkeun catur mah ku aya nu jadi anak eueuh teh bongan maneh teh cek Mang Sahdi akhirna nyalahkeun kanu jadi pamajikan. Nah make ngabongankeun ka kuring sagala ari kuring salah naon atuh cek Bitiah ngareret bari cimata ramisa. Salah nama bongan maneh we make ngidinan aya nu ngadon ngenong disinyai lamun eueuh anu ngadon ngenong mah cantang tu aya kajadian kieu kapan geus nyaho sinyai teh dinten teh jadi pikahayang ku ngaran Salim samalah geus ditanyaan sagala sedang adat-adatan jang Salim teh ku sararea geus kanyahoan kasebut jalma barangasan teu sirikna saha kadua gaplok kadangkala sok luas maragatkeun nyawa batur goreng-goreng oge manehna teh aya teureus ti bapana katelah Bah Subin eueuh duana jalma jago di tatarabaran Cabuaya mah atuh cing saha jelemana nu teu gigis ngaran Subin jeung adina nu katelah Wardaya duanana ge beunang disebutkeun dedengkot begal apaan eta teh tah ayeuna sanggeus urang manggih kata giwuran heueuh Nyi Darsi eueuh kapanjang Salim jeung batur-baturna tulus ngasra ka unggal lemur ngaluluh Nyi Darsi samalah kukubukna di mana tepung jeung anu ngadon ngenong ka sinyai rek diberesa nyawana dak kitu cek Mang Sahdi ngomongan anu jadi pamajikan kalawan nyaritakeun perkara nu hayangeun ka anakna katelah Salim nepi ka ayeuna para mitra Salim tuluy ngakalakeun. Para mitra kaum dangu sakumaha nu kauninga Mang Sahdi ngomongan nu jadi pamajikan kalawan nyaritakeun perkara nyaeta nu hayangeun ka anakna katelah Salim nepi ka ayeuna Salim tuluy ngakalakeun. Ongkohan Salim ka babaturan Nyi Darsi sasat busuh satru kabuyutan ti keur leutik keneh demi katelahna babaturan Nyi Darsi teh Juin sarua jeung Salim pada teureus jago samalah samemeh aya kaributan di lemur pasir Jambe teh Juin jeung Salim kungsi tarung jojoh patutunggalan tina pasal ngadulang layangan nepi ka Juin dihurup ku babaturan Salim aya kana 7 urangna. Tapi berkah Juin teu cecel teu bocel sabab manehna geus meunang panggembleng tina bab bersilatan ti akina katelah Akidira. Ngan waktu ieu Akidira geus eueuh bejana tilem di bawahan palabuhan ratu. Sanggeus Mang Sahdi nyarita kitu ti Bitiah sadar percaya kana nasib jeung takdir manusia teu bisa dirobah ku sorangan. Kitu deui Mang Sahdi henteu kapapanjangan tuluy ngoloyong ka jero. Dituturkeun ku pamajikanana samalah Mang Sahdi tuluy maraban domba di pipir. Ari Bitiah tuluy mirun seuneu rek nyangu. Waktu Mang Sahdi keur maraban domba heuleut setengah jam rentang-rentang. Aya saurang lalaki ngora keneh tingkerdi. Marake calana pangsi ngadehder. Kampret hideung iket barambang semplak tiluan marawa bedog tinggaraplek dina cangkengna. Si horeng nu saurang budak ngora keneh tayalian. Adina nu mikahayang ka Nyi Darsi dibarengan ku 2 urang gandekna katelah Ki Jagra. Nu saurang katelah Ki Murdasim, duanana kasebut Cilemah Gararang, pangawakan baredegel beungeut hade Budi Amprotan, kumis ting jaredig paramitra panon barolotot, penek nama wah pikasieun we. Tong boroning ku tampilingna cacaku ngadenge haokna ge keur jalma-jalma ipis kawani mah wah muringis atuh parwargi. Murungkut power atuh nempo kaayaan gitu mah atuh. Harita adina Salim nu katelah ading jeung 2 urang gandekna ngadatangan Sahdi. Reg ading jeung gandekna areureun deukeut golodog imah Mang Sahdi. Tuluy ngagegero matak manghariwangkeun. Sahdi. Sahdi. Kaluar wae sekeng euy. Cek ading awong-awongan bari nulak cangkeng. Puguh keur Nyi Darsi kuat ka ngalenyap ngadenge sora nu ngagegero salakina. Sanes Nyi Darsi panoe Nyitiah punten. Nyitiah para mitra Nyi Darsi mah putrana. Sedeng kareuwas tina perkara imah aya nu ngaduruk jeung anakna eueuh ge can lipur. Ayeuna geus ngadenge sora anu matak pikareuwaseun. Tapi najan bari jeung gede kahariwang oge Bitiah ngoloyong ka jero. Nu maksudna marek nemonan nu ngagero ka salakina. Ana berai panto dibuka si horeng ading adina Salim nu mikahayang ka anakna Mang Sahdi. Har geuning jang ading. Yap ka jero ujang.
cek Bitiah lelei sedang jajantung nama ratu sabab ningali ading meni merengut semu hasem. Lah keun bae Bitiah da moal lilaya ka dieu sote ya perlu ka Mang Sahdi aya henteu cek ading tetep budina hasem. Sedeng Ki Jagra jeung Ki Murdasim gawena runut rinat siga nu ngabagi reret ngijir pilawaneun samalah Ki Jagra make jeung ngagilir-gilir bedog sagala. Aya ujang temal Bitiah ponok. Nah tu saya aya digegero cicing wae. Nah budeg atawa memang pura-pura teu ngadenge. Lain pura-pura teu ngadenge ujang sigana mah teu kadengeun sabab mangna mah keur dipipir maraban domba. Ari kitu aya naon atuh ujang mun masyarakat reuas teuing ibi mah cek Bitiah leuleuy. Lah tong loba tatanya teuing awewe mah lain urusan awewe ieu mah. Urusan lalaki jeung kuring jeung Mang Sahdi. Antara kuring jeung Mang Sahdi sok buru-buru garawan. Lain mata simeuteun kitu olohok ngembang kadu cek ading muncer. Pugu Bitiah asa beuki geumpeur kalawan. Tinggal lobakeun miceun waktu gancang ngaleos ka pipir. Rek ngabejaan salakina nu harita Mang Sahdi. Sanggeus maraban doma teh ngadon cinutrung gigireun kandang doma. Kang Sahdi, lain cinutrung kitu buru-buru tu temonan heula aya jang ading ka dieu. Kuring mah ngatak geumpeur atuh da manghareupanana jelema kitu mah. Cek Bitiah bari suku ngaroroncod bakat tingku sowak harita teh. Aya saha pangdenge teh jang ading cenah Tiah? Cek Mang Sahdi bari ngorejat. Nya jang ading ngan teuing aya deui dua urang teu wawu jalma nu duana ieu mah. Pangawakana jarangkung gede matak pikasieun puguh oge. Eta naon perluna cenah make ka dieu sagala? Mang Sahdi taletenaker. Sedeng ading mah geus teu sabar lajag-lejeg di buruan harita teh. Duka teuing kaperluan mah ditanya ge ku kuring pokna teh awewe mah teu perlu pipilueun kana urusan lalaki mah cer kitu. Yung temenan atuh kaditung bisi ngamuk ke. Cek Bitiah tuluy arunggah deui jalan ti dapur. Barang Mang Sahdi nepi ka tepas nya ading keur lajag-lejeg di buruan. Para mitra kaum dangu, harita Mang Sahdi tuluy nyarita, geuning aya jang ading kalebet atuh ujang. Cek Mang Sahdi ngaku kalawan siga nu tenang. Heuh? Kunaon make nanyakeun sagala kawas nu anyar pinanggi ka jeung kuring? Poho deui ka kuring? Cek ading tegeg, beungeut meuni geuneuk siga beusi atah beuleum. Malah tuluy merolong, mureleng para mitra mencerong beungeut Sahdi. Beungeut Mang Sahdi, lain ku kitu, yang eta we disangka kumang maya sema nu sejen. Ya atuh carali, temal Mang Sahdi nitah unggah ka sema. Lah, teu kudu di jero di dieu cukup ye. Balik-balikatan unggah bisi rugi nyuguhan ke. Cek ading basa-basana sarugal matak nyentug kana hate. Hari kitu aya naon atuh ujang Mang teh meuni asa reuwas ieu teh. Tanya Mang Sahdi geus mimiti beungeutna rada pias siga geus terus rasa. Bakal mangih kata giwuran dari hate. Dieu Sahdi ya, ari hayang-hayang teh nyaho kana maksud jeung tujuan kuring maka dieu teh ya. Lain lantung tamu laku, lain lunta tanpa saja. Lain palid ka irit ku ciki. Atawa ngadon sosoroh men takejo. Kuring men meunang parentah teu jadi lanceuk nya tanah Ki Salim. Aya parentah di Jang Salim aya naon ujang? Cek Mang Sahdi ngahuleng. Heuh, pokona kuring meunang parentah. Temal ading tegeg kalawan nyebut ngaran ngelacacakan ka saluhureun. Ai satuluyna kumaha ujang? Satuluyna mah kuring dititah nanyakeun kudu jadi lanceuk. Ai. Urusan naon teh anya ujang? Saacana kuring ngajawab kana pertanyaan ti anjeun, leuwih ti heula kuring rek menta jawaban nu baris ka harti ku pikiran. Jelas nama anjeun kudu sacara jujur ulah lancalinci luncat mulang bari ngadatangkeun kembang beureum buah buleun. Nu rek ditanyakeun ku kuring tayalian manusia anu ngadon ngenong di anak anjeun. Manusia nu geus jumago ngadatangkeun bibit rurujit di tempat ieu. Tah eta manusia nu diampihan ku anak anjeun, saha ngaranna jeung di mana padumukanana? Sok jawab satarabasna, lamun di dinya masih keneh butuh ku kasalamatan. Cek ading nu maksudna nanyakeun Juin ngancan nyaho ngaranna. Ujang. Sanajan Mang 1000 kali cek ujang kudu mere jawaban anu satarabasna. Oge moal bisa ngajawab satarabasna ujang. Naon sababna? Teu naon. Jawaban Mang mah boro-boro kakenal teh kanu ngenong anak. Di anak Mang samala cadi ngali irung-irungna acan nu matak oge. Temal Mang Sahdi sajelasnya can kungsi papangih. Jeung ngadon ngenong di Nyidarsih ongkohan Nyidarsih cicing rada angang ti imah Mang Sahdi.
maneh nama ngesian urut imah ninina. Mula pura-pura bodoh itu jadi jelema teh. Ulah lumaku jujur sia Sadi. Moal pati-pati dari kuring wani tumanya kitu lamun eueuh babelah teh kanana kana ciri kuring. Samalah nu mere katerangan oge kasebut dukun lepus paraji sakti nu geus meunang kapercayaan ku balarea yen anak anjeun katelah Nyi Darsi kungsi ngampihan 3 urang lalaki. Sajabati kitu cek eta pananyaan perkara Nyi Darsi lain eueuh ku jalan kaduruk tapi dibawa ngejat ku manusia tiluan. Ngan teu nyaho dibawa ngaler ngidulna. Asapira ku lamun nya teh mah anak anjeun korban kabeulem teu kameu bau-baun acan. Tak kitu ari kudu-kudu teuing dijelaskeun mah deuleu. Nu matak ayeuna kuring wani ngadatangan ka dieu bari nanyakeun manusia tiluan. Ayeuna kuring menta jawaban sakali deui anu jujur ulah di dinding clear di Sinang Siloka di mana eta manusia nu tiluan teh padumukanana. Sok geura terangkeun. Terangkeun ku anjeun atawa ku pamajikan anjeun. Cek ading tetep mangsah di jeung bitiah kudu nerangkeun perkara jalma nu ngadon ngarenong di Nyi Darsi. Dina kituna pikeun mangsah di sawatara jongjongan mangahuleng ka wasilih reret jeung pamajikanana. Kitu sotenana ngarasa bingung mere jawaban. Disebutkeun ka kidul sieun ka kaler. Disebutkeun ka wetan sieun ka kulon. Dina kituna ading ngomong, si Janu teu sabar. Popok atuh sia Sadi. Montong dirarasakeun teh ngomong teh sia. Ngatunggu dewek ke mere tinakan heula ka ilaing heula. Ke heula ujang ke heula. Mangahuleng teh lain dirarasakeun atawa keur mikir pialsaneun. Ngan mang bingung nyebutkeunana. Disebutkeun ku mang ka kaler sieun ka kidul. Disebutkeun di wetan sieun di kulon. Jelasna mah pikeun mang bener-bener teu nyaho ka eta jalma nu ngadon ngenong di si Nyai. Lamun nyaho mah si Nyai kaenongan ku eta lalaki nu tiluan teh pira ku mang rek diantep. Pasti ku mang ditanya naon tujuanana, naon perluna make milu ngenong di imah anak mang. Lamun mang diparengkeun tepung jeung eta jalma bari bener-bener anak mang dibawa ku manehna. Tong make kujang ading atawa ku nu sejen ku mang ge diwarahna oge. Sebab mang ngerasa dihina boga anak dibawa kabur ku nu lain muhrimna. Pati-pati mang ngalonyor karibanusan gitu penasaran demi ngabela nu jadi anak. Komo lamun anak mang nepi kacacat dia mah dirina sigana mang edan-edanan ujang. Cek Mang Sahdi tetep teu bisa ngabejakeun padumukan anu ngadon ngenong di Nyi Darsi. Para mitra anu mulia, harita ading tuluy nyarita deui beuki sugal. Sadi dewek kadieu lain rek nanggap omongan sia atau lain rek ngadu catur tanpa bukur. Pokona dewek minta jawaban urang mana eta manusia nu geus kumawani mawa kabur pi pamajikaneun lanceuk dewek. Sok buru-buru jelaskeun meungpeung otak dewek geus keneh deuleu. Cek ading tetep Mang Sahdi kudu nerangkeun ka jelema nu can panggih irung-irungna acan. Kituna teh ading bari ngareret ka ganekna nu duaan nu keur ngajerga sisi pager. Jang ading. Lamun mang tetep teu bisa ngajelaskeun padumukan eta jelema nu ngadon ngenong di anak mang. Rek kumaha pikarepeun jang ading ka diri mang? Cek Mang Sahdi ngajojoan kana maksud jeung tujuan ading. Lamun si lain keukeuh teu daek ngabejakeun padumukan netelakeun si lain geus teu lebar kana diri. Teu nyaah kanu jadi pamajikan deuleu. Lamun sarupa kitu mah di mana mang teu bisa ngajelaskeun kanu ngenong di si Nyai. Meureun mang terek dianiaya ku jang ading teh meureunya. Cek Mang Sahdi geus boga timuru kana goreng. Memang eta pisan pancen ti lanceuk dewek deuleu. Temal ading ret kaganek nu duaan. Nya ari sakira-kira jang ading sanggup onaman mah nanggung dosa. Diri mang taya halanganana ye. Tapi ke heula ari mang kudu nyarenkeun diri kitu bae mah. Nu hartina mang rek nyarenkeun beung teuk-teukeun suku gentoeng belokeun ti korogorokeun anu teu pugu-pugu. Da mangge moal arek ngamumurah jiwa mah ujang. Mana diri mang kalengitan kudu jadi anak nyatana Nyi Darsi tur anak ngan hiji-hijina. Mana mang kudu nyarenkeun diri kitu bae. Saha jelemana anu daek sacara kitu? Tong boroning mang sanajan jelema gelo-gelo lebareun keneh ari kana diri mah. Cek Mang Sahdi. Kalawan kaharti ku ading mah tibatan daek nerangkeun ka jeung pegat pati, puguh ading tambah nafsu. Bener-bener si lain mau nerangkeun Sahdi? Cek ading bari mureleng mencerong beungeut Mang Sahdi. Sabenerna mang moal bisa ngajelaskeun. Sabab tetep mang teu nyaho di mana padumukan eta jalma nu tiluan. Cek mang teu nyaho irung-irungna acan.
Pira aku harimang kudu ngabejakeun teu pupuh dumuk nama. Sarua jeung ngabobodo kajang ading meureun. Temal Mang Sahdi. Ret ading ngareret ka saurang gandekna anu katelah Ki Jagra teh. Baik. Bari kojengkang Ki Jagra siga nu ngasurti. Kana reretna ading manehna jugruh jigerah nyampeurkeun. Kalawan ngarameus ka meja Mang Sahdi palebah dadana. Sarta pok nyarita sora badag ngumang kana dedegan jangkung gede. Beungeut budi amprotan pendek nama para mitra pikasi ini. Halik Agus, nanya manusia kieu mah kudu ku Mamang deuleu. Do mere jawaban nu pasti urang barieskeun beheungna ku Mamang. Pira ge manusia sakeupeul jeung bajuna, yah. Cek Ki Jagra ngahampas ka Mang Sahdi. Nu memang lain tandinganeun, atuh ari ading mundur salengkah pok Ki Jagra ngomong. Jadi rek ngajelaskeun apa mulai siling ha? Lamun teu daek ngajelaskeun manusia moal kabur pi pamajikan pimpinan dewek alias alamat dempak beungeut sialing deuleu. Lamun nyaho mah tadi geus dicaritakeun ku kuring ge baraya. Ari teu nyaho mah adalah di kumaha atuh. Pira ku anjeun daek dibobodo we ku kuring, teh Mang Sahdi tetep teu bisa ngajelaskeun. Bener si laing moal bisa nerangkeun Sahdi. Keur kuring teu bisa ngajawab, belian ti kitu baraya. Bener? Nya, temal Mang Sahdi pondok. Wah, kurang ajar sia begu, ceku. Beungeut Mang Sahdi dikempur terus leungeunna ditongtang. Para mitra sadaya, Mangka Sahdi kontan nyebutkeun aduh, sabab gempuran beureub Ki Jagra anu badag jeung keker teh harita ros cukup rosa. Hiu Ki Jagra nyusul tepus ku peureub kenca rek notog dada. Tapi harita Mang Sahdi teu mere sakasabaran deui, kasampa kapaksa bela diri. Barang peureub Ki Jagra geus nampe ka palebah dada, kilek Mang Sahdi ngadoyongkeun awakna. Cabrod peureub kenca Ki Jagra nu kadua kali, ukur hasil ngegempur tingkeban kuat karujan. Para wargi anu mulia jeleng Mang Sahdi luncat, kanu rada lega terus taki-taki kalawan mere pasangan siga ngahaja, nunggu diserang di ku pihak lawan. Sedang ading jeung Ki Adnawi nyaksian bari huntu ading kekerot siga macan anu lapar. Waktos nasib.